para mursalin karena gawa ngadagoan ambia sidikin suhada aulia solihin tararna ulama darariuk di hadapan silih tanya di ditu teh eueuh bae kasusah sebab naon sebab di dunia geus dijelaskeun ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun eueuh sieun eueuh prihatin di dunia jeung di akhirat akur bae di dunia na eueuh kasieun sugan sieun ka jelema teu sugan sieun ka momonon henteu eta mah cenah ka kuntilanak ya remeng-remeng menyak walisin ka kuntilanak nah eueuh kasieun la khaufun alaihim wa lahum yahzanun wae nyampaikeun digaekeun henteu eueuh jelema nu ngadengekeun cacing ngadenge kitu wali mah aing mah jeung cacing ge bisa ba tuh wali badak jeung sahabat ya jeung jin dakwah teh wali mah jeung hewan ngobrol akur eueuh masalah sugan aya rempan sugan aya sieun teu aya nah iyalah di akhirat jelema-jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah adigung sombong tidak nuturkan aturan-aturan Al-Quranul Karim di akhiratna la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat ngabahasakeun lagi pohara supaya kaharti kurang cek Gusti Allah eta jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat aing kafirin munafikin agama-agama di luar agama nu dipikari doku aing termasuk jelema-jelema nu maksiat sementara mah ieu bakal diasupkeun ka neraka wala yadkhulunal jannata moal ararasup ka sorga hatta yalijal jamalu hingga onta asup pisamil khiyat dina liang jarum maksudna naon nyontoan ku moal-moal asup ka sorga sakumaha moal asupna onta kaliang jarum sok geura onta dedetkeun kaliang jarum moal asup onta kaliang jarum lantaran onta mah gede yang jarum mah leutik sakumaha moal asupna onta kaliang jarum sia ge ku moal asup ka sorga percis kos onta moal asup kaliang jarum moal asup ka sorga kajen ku kumaha urang lamun ngaji tauhid teh kapankeun nyaritakeun maha kawasa Allah kumaha kakawasaan Allah lamun dunia diasupkeun ka jero endog mampu heuntang teu atawa onta asup kaliang jarum mampu heuntang teu keur nyaritakeun kudrat Allah atuh mampu Allahumma imma ontana dileutikeun diasupkeun kaliang jarum wa imma liang jarumna digedekeun atuh Allah mah maha kawasa eta keur nyaritakeun kakawasaan Allah ngali mah keur carita pas-pasana onta diasupkeun kaliang jarum moal asup sia kajen kukumaha ge dunia diasupkeun ka endog moal bisa komo endog puyuh mah leutik tapi kuari mah lain soang bae nu endogan jelema ge endogan aya bahasa moal aing moal nurut datang ka orai jangjangan sarua tah bahasa aing moal nurut ka sia datang ka orai jangjangan moal aing ieu ge sarua datang ka onta asup kalian jarum moal nurut aing mah ieu teh sarua takos kitu teh sarua nah aku moal nah ieu ge sarua ku moal asup ka sorga sia datang ka onta asup kalian jarum kunaon eta teu mungkin onta bisa asup kalian jarum sebab onta gede liang jarum leutik ieu ge sarua moal mungkin si asup ka sorga sebab sorga mah tempat jelema anu soleh sedangkan sia toleh jelema kafir ku moal-moalna kos moal asupna onta kalian jarum masyaallah bahasana pohara jas wa huwa ghairu mungkin fakadzadulu lamun onta teu mungkin asup kalian jarum leutik kitu kene kafirin musyrikin munafikin moal asup ka surga pasti moal asupna ieu kedahsyatan siksa Allah wa kadzalika seperti kedahsyatan siksa Allah etalah najzil mujrimin kaulah ngabales ka jelema-jelemaan daroraka bil kufri dengan kekufuran
Ari eta mah jelema nu maksiat ka neraka namangan disesih doang. Diseseh model DPR ka neraka, model MPR ka neraka, model pejabat ka neraka. Kunaon cenah kiai kok ka neraka lantaran ngagugulung lain ilmu Al-Qur'an tidinya bae geus wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul khasirun. Nyana ngagunakeun ngutak-atik hukum teh lain tina Al-Qur'anul Karim geus neraka berarti yakinkeun eta lamun teu yakin eta ente ngagelok. Berarti kudu yakin neraka berarti pejabat neraka aing mah yakin jasa bakal ka neraka. Lamun teu tobat. Ye cenah kitu amat emang kitu aing mah. Ge kitu baja aing mah. Geus lamun teu tobat mah cilaka bae. Mun tobat bisa tuh bisa tobat mah. Carana tobat mawa sapi sia ka aing. Aduh eta kiai cenah belian jasa ka Golkar ge disogok. Komo ieu ka sorga atuh. Duh ka sorga teu mah sapi-sapi acan mah cenah ya rugi aing atuh. Oh bener di alam dunia. Cilaka kawehan. Diseseh doang ieu mah ieu. Lurah pae. Misalnya mabok adinya na zina adinya na kan neraka tah. Nah, ku malaikat dicekel bukna digubiag gubiag. Engkenya na bebeja ke malaikat malik gedekan sama warna gedekong ngancul jan deui ngomong lurah di aduh panas ulah ngomong sia keur ieu ge sia zina teu ngomong alo jangan ulah panas teh sia malaikat panasan deui tambah manau geus lalecet cenah kakarek lecet digubiag di war daripada loba gawe aing mending dijejek bae kana war Gusti Allah eta kagara kelurah itu komo bangsa mau dicaritakeun pokoknya ya Allah ya Rabbi Gusti kumaha tadi neraka lahum jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash kafirin musyrikin munafikin jelema anu maksiat digejeburkeun ka neraka moal diasupkeun ka surga di neraka diberi penghormatan ku Gusti Allah sakumaha keur di alam dunia lamun nyana di dunia masuk hotel keluar hotel mun carita hotel di Jakarta aya nu sapeting 3 juta 5 juta 10 juta 15 juta eta keur carita daerah Jakarta di Bandung kitu keneh Surabaya kitu keneh lamun ka ditu mah ka luar negeri aya nu sapeting 100 juta aya nu 500 juta sapeting aya nu 500 juta kieu cenah mah lamat atuh sia mah jelema susah teh nyawana naon mentek sekali-sekali atuh jadi jelema sugih mang kumaha itu kumaha alamat lain masalah tempatna urang datang ka ditu geus dipapageun make Rolls di lapangan udara ge di jero mobilna ge geus eueuh carita panas asena ge ditanya hayang sakieu leuwih apa dikurangan di tukang awewe geus teu make kutang-kutang acan aduh emang kumaha emang sia paling ka losmen hareudang teu sapira losmen atuh itu batur mah datang ka ditu langsung disayagikeun berbagai menu besi urang teu betah menu daerah Indonesia dibere menu Malaysia dibere menu Singapura dibere menu Australia sadunia menu aya kabeh kos kitu mata kula teu betah harita jadi jelema sugih kesel loba aturan didinya awewe ambalaya sadunia aya titah milih dimerekan disusuna di dia Indonesia disusu dimerekan di dia Jepang di dia India waduh Amerika Australia wow udah siapa dengar cerita ti aing banyak helanan lah Masya Allah lantak aing teu betah itu sakos kitu neraka cak aing ngan eta mah keur sugih bae baheula
dah emang kumaha itu lalakon eta sahabat atuh eta di hotel eta bisnis ge bangsa bisnis lain cara bisnis toge tempe kok cari itu atuh bisnis ge jual beli senjata Adnan Kasogita nusok didi bisnis ge bisnis minyak berbagai negara-negara bisnis ge geus lain bisnis butuh bangsa bisnis batu bara aduh bisnis emas Mas Tono mutiara Masya Allah orang mah kuari lamun carita batu cincin baik di mingguan nu 1000 nu 2000 ambalayah dipakai ku urang saminggu baik di ambean bau bentak batu lagi geus teh nyaho asli teh nyaho sintetis geus nyaho plastik pokokna mah nu penting mengkilap bae geus lah lompat orang ke Jakarta tunggu nanti pemainnya datang jol ti Australia jol ti India mawa nyana jamrut India mawa nyana batu Australia mawa nyana batu tiki itu berbagai negara anu ruby asli ruby binur sebetulnya oka ruby binur kan kemudian tuh naon gitu ngaranna sapir datang tanya ieu nu leutik ieu 100 juta nu ieu 300 juta nu ieu 500 juta nu ieu 1M nu ieu 2M atuh pan urang mun bisnis kos gitu bogo imah ge doyong imah keur carita bae di Jakarta teh kos kali itu bisnis teh kelas-kelas batu mutiara Masya Allah lain lalagaan mun urang masih kene kurang puas kene we nanti sebentar lagi telepon berbagai negara-negara urang mah tuh paling hebat Kalimantan ya paling hebat batu Garut ya akur bae hejo cara jamrut atuh lain deui kadarna tapi kan urang geus merasa puas bae Garut ieu waduh luar biasa pohara wah aya deui batu teh ieu batu lode ieu mah hideung keneh ke saminggu bakal hejo angel ternyata tahunan ieu nu kerlep-kerlep ge ieu kali baca aju dibaca ku jelema anu cadel kalimaya maja teh kos itu teh maya maja ya Allah diproduklah di luar negeri kalimaya Australia kalimaya India jol datang ke urang kalir urang ya kalimaya ieu mah India ieu mah kalimaya ieu mah Australia ieu mah kalimaya ieu mah Singapura dibuat sedemikian rupa asli nama di maja Masya Allah hayang sabara karung nyokot sia di ditu hambalayah di maja bawa kurang ka dieu teting seger lipat terus nyokot lah di luhur jalan tetep mahal nu asli nama kalimaya nu asli nama teh bisa dijual kituan bae tetep bae aya pemain-pemainna datang langsung di Jepang datang langsung di India aya bosna di Jakarta teu meunang diproduksi di Indonesia bawa langsung ke Jepang dibuatlah di Jepang sedemikian rupa dibawa deui ka Jakarta nata tadina meulina nu sagede kieu teh di Jakarta mah di kalimaya di maja paling nilainya teh 100.000 200.000 sagede kieu geus diproduksi di Jepang dibaguskeun jadi 500 juta mentok mahal amat kalimaya neangan orang di maja nu mahal aja atuh mahal bisa sia mah neangan ka maja deui paling kebo aya di ditu geus kaluar ti Jepang geus kaluar ti India dibuat urang ge moal nyaho nu makena saha tuh nu makena SBY nyana geus kikieuan bae ini cenah dari kali gitu bohong nyana makan bagus nu susah bae gembung make nu jore atuh komonyana nu sugih mun saya mah cenah sederhana cak Jokowi teh podol serok nu susah gembung make nu jore atuh komonyana eta mah cenah nyana make nu susah bae ka urang bebejana emang nyana ngaji di mana nu ahli tasawuf gembung make nu jore atuh kitu bae sih ukuranana cenah nyana mah make nu jore bae
aing mah wani aing ka ditu deuleuh ku aing deuleuhkeun bajuna nomor sabaraha hargana kiai bae nu tasawuf embungeun make nu 100 200 eta kiai mun boga mah kabeh ge hayang anu harurung harerang mun boga mah sakieu ge ngaji kok nu teu ngaji Jokowi ira mondok nagana teu kacaritakeun santren jajanna mah eta mah ka urang bae kos kitu leugeuh ge engke korupsi teh bae atuh lamun nyanam bener-bener make nu jorebe mah moal korupsi atuh ku ari ge menteri-menteri nanggeus disadiakeun kieu eta teh jangan ladang korupsi ye mah kumaha ieu mah pada urangna bae lah ngomong saya masuk aju kitu ya kemana yang ngaji lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash sakumaha di dunia namanehanana ti hotel ka hotel tinu mewah kanu mewah tinu megah kanu megah carita hees teh kudu dihandapna mah make spring bed lagi lain anu sakumaha biasa aya nu aya caian aya nu dikompa aya nu ambul-ambulan di mana asup kadinya teu kadeuleuan jelema panai urang mah asup kadinya hudang nyeri awak atuh pan kasuringan mah lain disetel kasurnya nama oh ieu teh panas diiskeun oh ieu teh is panaskeun masyaallah geus ciptakeun sorga di alam dunia jelema nu sarug iman nu mantap ketika jadi gubernur embungeureuan tina kagubernuran ketika jadi menteri jangjina mah ngan saperiode deung tapi naik deui bae ketika jadi presiden mah komo nomor hiji aya nu saperiode doang ngajueureun moal aya mun bisa mah ku ari SB minta tanda tangan masyarakat hayang jadi presiden deui ku sabab lawan ieu ngeunaheun jasa heesna ge mantap emang urang gitu hees aing di mana hees wah itu kasur tuh ngeunaheun beuh hudang nyeri urang dikitu-kitu ngebul kasur majikan ngomong emang sare didinya bung saya 2 tahun mah tadi poe cek dia teh paingan teu teas jasa nyeri awak ieu bareng di deuleu tumbi lama lulu aduh budak tumbi geus incuan didinya kaserlangan banta kurang atuh pae ge atuh sabodo lah Gusti tapi deleukeun bupati deuleu gubernur deuleu presiden nu mataknya ngeunaheun jasa teh ngomong ka rakyat mah pusing saya mikirin rakyat teh podo sero lamun nya ge pusing sapreude atuh gantian nu sejen jante berarti kan dibalik pusing aya naon kitu bae sul hese-hese wah cenah kieu lain kos kitu kumaha emang kos kitu maka carita kangenahan dunia boga imah di anu boga wih di ngeunah-ngeunah keur carita sare di handap amparanna nanggeus nyarita keuna di luhur selimut nanggeus luar biasa di neraka ge sarua penghormatan Gusti Allah terhadap kafirin, penghormatan Gusti Allah terhadap musyrikin, penghormatan Gusti Allah terhadap munafikin, penghormatan Gusti Allah terhadap jelema-jelema nu maksiat dikanarakakeun dibere penghormatan kumaha di nerakana lahum min jahannam mihadun tetap ka ahli neraka di neraka jahanam teh aya permadani amparan firas wa min fawqihim ghawash di luhurna aya selimut jang nutupannyana aduh indah jasa masya Allah cuman ciptaanana Gusti Allah teh horenganan amparan jeung selimut teh minan sono aduh tempatna seuneu amparanana seuneu horenganan seliputna ge seuneu berarti nyana make selimut seuneu dikitu-kitu ge ulah pake cak malaikat ieu selimut ayo teu kudu make selimut bintu pake bae penghormatan deuk kumaha coba ayo dihandap kasur pake bae kasur tidak seuneu mangkani moal ieu moal make pake cak malaikat malih pake sia ulah teu dipake disentak ku malaikat penghormatan siap pake waktu dihandap di amparan di luhur di selimutan make seuneu atau ambal aya awak diborogod ku seuneu teu meunang henteu sebab lamun henteu make selimut nyana terlalu laluasa tapi kan di selimutan makan make seuneu ngeunaheun haneut masyaallah zuqul azab bima kuntum taksibu
rasakeun bae siksa neraka. Ku kabangkawarahan, kakufuran, kamusyrikan, kamunafikan nu ku anjeun di dunia dilaksanakeun gas ulah silih salakeun rasakeun ku ari mah. masyaallah masyaallah. Dilanjutkan ku Gusti Allah dengan rincian-rincian supaya lebih jelas deui kumaha tentang jelema-jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah jeung kumaha jelema anu iman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dirinci ku Gusti Allah abeh jelas mantap masuk ka jero jantung supaya di akhirat ulah aya silih salahkeun. Allah ngajelaskeun abeh ke di akhirat oh jaheueuh oh jaheueuh oh jaheueuh. Ye innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha wallahu alamu bimaradisanya nyana jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula. Ayat mengenai tentang usuluddin, tentang katauhidan, ayat anu ngajelaskeun bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur, nyana teu percaya. Kapirin-kapirin teh teu percayaeun kana ayat bahwa anu nyiptakeun langit jeung bumi katuteusina termasuk neraka jeung surga adalah Gusti Allah, nyana teu percaya. Hiji alladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru, sombong. Diciptakeun ku Gusti Allah ti eueuh ka aya sanggeus aya ku ari dihirupan ku Gusti Allah. Di jero hirup teh diutar atur ku Gusti Allah. Pausahaanana aya nu di politik, aya di ekonomi, aya di budaya, jeung sajaba-jaba anu di pertanian dan lain sebagainya diurus ku Gusti Allah. Tapi nyana ngabohongkeun kana ayat ketuhanan Allah. Iyalah alladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Nomor kedua na jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula urusanana ahkam syar'i. Geus dijelaskeun ku Gusti Allah berbagai ayat-ayat anu nyaritakeun tekan tentang hukum-hukum syara' mengenai tentang wudu, mengenai tentang salat, mengenai tentang haji, mengenai tentang puasa jeung zakat. Nyana ngabohongkeun ka Gusti Allah. Teu percaya ayana salat, teu percaya aya kewajiban zakat, teu percaya aya kewajiban haji, teu percaya aya kewajiban puasa. Nyana adigung-adiguna teu ngalaksanakeun eta. Ieu innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula adigung-adiguna, sombong, jauh tina percaya kana ayat. Dua, mengenai hukum syara. Wa imah jelema teh iman nama ka Gusti Allah teh cuman tetep ngabohongkeun kana ayatna. Iman ai pangeran mah mun ditanya Gusti Allah iman, lamun ditanya saha Nabi Muhammad Nabi teh, tapi nyana seakan-akan ngabohongkeun ketika Al-Qur'an ngajelaskeun bahwa ieu teh riba. Kredit ala kuari riba langsung ngalaksanakeun bae sarua jeung innal ladzina kadzab bunga bang riba terus bae nyana nyokotan duit bang deun dicokot bungana. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Muamalah nang geus ala Al-Qur'anul Karim geus eueuh ijab qabul tarima meuli jeung tarima ngajual, di mana nyana nyokot barang, di mana nyana transaksi.
geus jauh tina aturan-aturan sara make aturan-aturan Yahudi ieu ge sarua innal ladzina kazzabu sanyana jelema nu ngabohongkeun bi ayatina ka ayat-ayat kaula wastakbaru anha sombong teu daek nganut teu daek nuturkeun kana aturan-aturan Gusti Allah kumaha tah jelema nu kos kararitu la tufattahu lahum abwabus sama moal dibukakeun jangnyana lawang langit tutup geus puguh kafir manu teu percaya ka ayat-ayat Gusti Allah mengenai ayat uluhiyah ketuhanan mengenai ayat nubuwiyah sifat kanabian teu percayaan nya pangeran teh Allah teu percayaan bahwa Kangjeng Nabi urang teh sebagai nabi terakhir eta mah jelas-jelasan la tufattahu lahum abwabus samana jelas anu musyrik lain nyembah ka Gusti Allah endahan nyembah ka patung Nasrani Tritunggal Yahudi Uzair itu kene Sinto matahari dan lain-lain sebagainya Gajah Mada dan lain sebagainya nyembah ke batu ke patung ke kayu ke makhluk la tufattahu lahum abwabus sama moal dibuka lawang langit jelas sama iya mah iman ka Gusti Allah cuman bedegong imahna deket masjidnya nana iman ka Gusti Allah tapi teu nyahoeun mun ditanya lawang masjid sabaraha teu nyaho deket musola tapi teu nyaho ampar musola kos kumaha deket majelis taklim tapi teu pernah nyana diuk di majelis taklim instruksi salat teu pernah ditolelin itu kene Ramadan batur mah puasanya ngagoreng sangu sial jasa Masya Allah baheula mah masih kene ditutupan uncang-uncang kadele sukuna doang kuari mah geus terbuka nu ngaran mabok aya di nyana ngaran judi aya di nyana ngaran maling aya di nyana korupsi aya di nyana iman ka Allah ngan teu make aturan-aturan Gusti Allah innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha tetap la tufattahu lahum abwabus moal dibukakeun lawang langit moal emang kumaha kitu kieu iza urija bi arwahihim ilaiha ba'dal maut ketika diangkat rohna ka langit sabada maut bayuh batu biha ila sijin diturunkeun deui langsung di kadaraka sijinkeun bikhilafil mu'min beda jeung mukmin fatuftahu lahu dibuka lawang langit wa yus'adu biruhihi ila sama'is sabi'ah diangkat rohna terus datang ke langit ke-7 Masya Allah karim kieu lalakonna Kangjeng Nabi dongeng cek Kangjeng Nabi wahai para masyarakat ayuhan nas al-mayyitu tahduruhul malaikatu ketika seseorang sakaratil maut hadirlah di dinya malaikat urang ya bakal sing hade ketika dek maut jol malakal maut fa idza kana rajulu sholihan di mana-mana soleh iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah pelaksanaan syariatna eueuh anu coceng salat puasa zakat haji soleh lah kumaha teh cek balakal maut ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah kanat bil jasadit thayyib ukhruji hamidatan wa abshiri biruhin wa rayhanin wa rabbin radin ghairi ghadban
cak malaikat hai ruh keluar anjir ukhruji ayat Tuhan nafsul mutmain ukhruji ayat Tuhan nafsul thayyibah kanat bil jasadit thayyib bari dicekel tak ku malaikat bari dicabut lalaunan hai roh keluar maneh lalaunan roh nu bagus nu seungit nu aya dina jasad nu seungit keluar anjeun sebab anjeun mah sanajan kukumaha ge hamidah terpuji ulah sieun bungah anjeun biruhin waraihan warobin rodin goiri kodbat Allah sukaeun jasa ka anjeun jeung teu bendul haidara keluar fala tazalu yuqalu laha zalik hatta takhruja teureun malaikat bari nyabut teh Allah ridhoeun ka anjeun ulah sieun-sieun dicabut tenang maneh Robin Rodin Goiri Godban mantak jara senyum mantak mayit teh senyum lantaran malaikat nak ngomong kos kitu tenang bae keluar terpuji anjeun mah keluar ge jeung sing bungah lantaran pangeran ridhoeun ka eta teh terus bae datang ka hatta takhruja keluar dengan senyum kadeleuna marah aya nu dibere pandangan surga nyana asa isin keluarlah cai mata ku teu pantes rarasaan teh hirupnya sakedeungnya ibadah kos kita tapi dibere bakalna itu surga nu pohara rasa isin aya ceriknya ku bungah jeung ku isi keluarlah roh jasad mah dicecerikan ku anak ku pamajikan mun salaki teh mah ku handetolan ku dulur kabeh tatangga kararumpul eta mah bangke ieu roh dibawa ka mana summa yu'raju biha ila sama tu ditaekeun ka langit begitu datang ka langit pertama fayastaftihulaha malaikat minta dibukakeun lawang fayuqalu cak penjaga man haza saha ieu nu dibawa fayaquluna ngomong nu mararawa teh fulan bin fulan ki anu putra anu ieu mah coba tingali heula bukuna coba ditinggalikeun bukuna geus tanggung jawab kula cek malaikat ulah aya dipersulit ieu mah oh ya geus kos kitu batu ditu dibukaan deui bukuna ge geus teu dibukaan deui japalan malaikatna langsung ngomong atuh geus ngeunaheun kos urang deuk kapanggih jeung presiden nu mawana kapolda atuh ngeunaheun tapi lamun nu mawa hansip kan dipersulit ikan kapolda nu bawa oh ya langsung malah geus aya stikerna atuh weh geus aya stiker segala rupa tina mimiti mobil lagi geus aya stikeran oh langsung waduh langsung ieu geus sarua bulan bin bulan coba lihat surat-surat geus teu kudu persulit deui deuleu stiker tuh stiker Golkar kan aduh masyaallah boleh dibawa sia Golkar ka langit bahaya sia dijejak bisa sia kawalay kubata cek malaikat di luhur marhaban bin nafsit thayyibah kanat bil jasadit thayyib selamat datang untuk ruh yang bagus yang wangi anu aya dina jasad anu bagus udkhuli hamidatan wa absyiri biruhin wa rihanin wa rabbin radin bigeri godban kaula ge geus diamanatan ku Gusti Allah lamun aya roh nu model kieu mah titah dilangsungkeun atuh langsung wala tazalu yuqalu laha zalik terus bae
di langit kedua gitu kene cek penjaga langit kedua ulah geus titipan lamun aya ruh model kos kieu mah kita dilangsungkeun we dibukakeun langsung bat naik ka langit katilu di langit katilu ge penjagana geus nyahoeun lamun aya ruh nu model kos kitu kita dibukakeun lawang langsung langit kaopat kitu kene ulah geus titipan lamun aya ruh nu model kos kieu kita dibukakeun tanpa ditanya direk dibuka terus hatta tantahiya ila samai sabiah datang ke langit nomor ke-7 langsung ke ditu ya Allah ya Rabbi datang ke ditu di alam ku Gusti Allah cek Gusti Allah aingnya wasalillah hirup anjeun waktu di alam dunia waktu di bumi aingnya kehirupan sia dina urusan-urusan naonna geus teu kudu dicaritakeun aing anu nyiptakeun sia teh ka mushola ka masjid ka majelis salim mauli dan rajaban ngaji jeung sajabana batur aya kesulitan ditulungan ku sia kapan kitu kene aya nu perlu bantuan ku sia dibantuan aing geus leuwih nyaho nu mantak aing suka jasa ka sia geus ku ari mah balik deui ka ditu maneh ku ari geus aya di alam barzah tuh jasad maneh ku ari deuk di pandian geura ka ditu turun deui saheng jelema di handap Masya Allah karim asa sandek-ndekeun ieu nu kolot mah ya asa moal kebal deui teh ati kitu rarasaan asa aing moal kebal tak kos kitu tah deureus tah lamun kos kitu mah ngeunaheun jasa pan aduh komo nu geus diabetes darah tinggi geus aya bobogaan geus teu hudang-hudang ieu mah aing mah sana geus moal kebal deui cepet ya kakak panggil kos kieu tah ieu teh cepet nah Gusti Allah nikmat amat karasan ngeunaheun jasa di pandian lah mayit nyana milu ke tempat mayit nggak ke tempat mandian di luhur nyaho nyana gitu aing nu mandian saha nyaho jasa udangkeun diukeun balikeun nyaho beres di pandian dibawa ke pertengahan geus disiapkeun boe langsung ditenden di luhur boe kapasan kapasnya orang ngeleukeun roh urang teh itu aing teh keur di kapasan ku saya ku amil cincin aing dicokot ku amil aduh sial tak amil ku sim cincin nyokot cincin bungkus ka hiji bungkus kadua beres asup roh urang ka digase bungkus katilu mun 3 lapis nyahoeun nya mun 2 lapis bungkusan ka hiji asup ka dinya langsung dipocongkeun talian urang saya di jero dinya set talian pas pocongkeun reketak nu kenceng pocongkeun reketak masyaallah endek saha bae model kos kitu pengusaha kos kitu petani kos kitu pejabat kos kitu kiai kos kitu ustad santri kos kitu geus puguh eta mah nya mah salaladar jawara ge geus kos kitu bae tukang cimplong gitu bae geus kabeh dipocongkeun bawa diasupkeun ke jenazah kerangka langsung bawa ka mushola ka masjid atau di mana mulai di sholat urang aya di dinya ngadenge urang teh ngadenge Masya Allah iya salatan sholli ala hadzal mayit ngadenge Allahu akbar termasuk lamun di dieu nyana bagus nu geus dibuka lawang langit ka luhur doa nage langsung dibuka blak kaluhur Masya Allah ngeunaheun luar biasa beres didoain geus hayang gegeraan sakumaha urang dipangantenkeun sanajan loba jelema ge hayang geura baralik we teh jelema teh sia jasa sagala ngobrol sagala nu geus teu betah aing ngadenge suara jelema teh hayang kokonci bae geus alamna nu beda nah beres kubur. Mentak di Jakarta
di kitu nu sok urang dizarahan teh luar batangnya nama kaluar ti heula ku aya gegeraan-gegeraanan mentak disebut luar batang Habib Abdurrahman teh kaluar ti heula masyaallah kari supkeun ka jero bukaan urang aya dirinya karasa bacaan gelung 7 itu inna anzalna tenden dina sirah tenden di beheng tenden di pundak tenden di dieu dina cangkeng di bujur dan lain sebagainya geus saya gegeraan bae urang teh gegeraan sebab urang geus kapanggihpan jeung Gusti Allah sebab di jero kubur teh bakal aya naimul kubri kalimatan kubur geus bayang gegeraan jasa tak kakarak di kitu-kitu doang getak urang mah kadeuleu da poek nyana geus mulai nyayan caa kakarak di pasangan doang nyayan caa langsung korolak kos gitulah kuari mah jelema anu ngabohongkeun ka Gusti Allah innal ladzina kadzabu sa'nya jelema anu ngabohongkeun bi ayatina ka ayat kaula ngabohongkeun kana ayat ketuhanan teu percaya pangeran teh Allah kafir musyrik munafik innal ladzina kafaru bi ayatina sa'nya jelema anu ngabohongkeun kadzabu bi ayatina teu percaya kana ayat-ayat percaya tapi teu ngalaksanakeun bae kawarah ieu cak Allah haram mabok terus bae cak Allah haram zina terus bae cak Allah haram maling terus bae korupsi terus bae malah tinggal sholat teu pernah sholat jana teu pernah puasa teu pernah zakat asarek lila bae hirup teh nah iyalah jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula wastakbaru anha sombong adiguna teu daek sujud ka Gusti Allah la tufattahu lahum abwabus sama ketika paehnyana cabut rohna kubaha eta jelema nu kos kitu fa iza kana rajul suan di mana-mana si jelema na ieu buang kawarah model tadi gola malaikat nyabut nyawana ukhruji ayyatuhan nafsul kharisa kanat fil jasadil kharis hei aruh lu bau kuai gambeuna aruh anu jores ya aruh anu buang kawarah nu aya dina jasad anu buang kawarah keluar sia bari cabut keluar sia sekaligus diasupkeun di neraka hei aruh anu buang kawarah sia cabrak bau sia nu aya nancik dina jasad bau dijorek keluar sia ukhruji sat kajrokeun deui masya Allah karim kaluarkeun loba nu ngajoak lantaran malaikat nu ngomong kos kitu boro-boro keur sakaratil maut cacak-cacak urang dicarekan ku tatangga urang dicarekan ku bos urang dicarekan ku polisi urang dicarekan ku jawara ngageter-geter nagelain lalagaan ieu makan terakhir ieu mah malaikat nyarekanan ka urang hei loh nubuang kawara tolol sia goblok sia bau aing ngambeus sia nu aya dina awak sia bau jabret goreng keluar sia sat salangapna geus hese nyaritakeunana dedeleuanana geus hese nyaritakeunana teu kudu dibere pandangan neraka ku dicarekan ku malaikat da geus lain lalawara kaluarlah roh sat bawa ka langit tugas malaikat datang ke langit pertama ditanya nyana tetep bae minta dibukakeun lawang buka pintu cek nu mawa ulah tugas man haza roh saya roh jawara ada kali coba buku dari mana dibuka
Golkar aya. Waduh, korupsi aya di dieu. Eceng gondok aya. Waduh, geus macem-macem. Gas aing dititipan ku Gusti Allah. Ketika aya roh nu modal kieu teu meunang ditaekeun ka luhur langit kos kieu mah. Embur aing mane tugas-tugas bae bawa deui ka handap. Bawa deui. Aing teu beunang jalan mana bae teu bisa naek ka luhur. Ieu lah ayatna. Innal ladzina kadzabu sayana Yahudi anu henteu percaya ka ayat kaulan wagung. Nasrani nu ngabohongkeun ka ayat kaulan wagung. Konghucu Buddha Hindu berbagai agama anu kafir ngabohongkeun ka ayat kaula tentang ayat ketuhanan. Kitu keneh jelema-jelema ai iman mah iman ka aing cuman teu make kana aturan-aturan aing. Geus dijelaskeun eta haram tapi ditabrak bae, geus dijelaskeun eta teu meunang tapi ditabrak bae. Deureuh teu nyaho pan ieu mah nyana nyaho. Nggalenggeng unggal radio unggal televisi anu ngajelaskan gitu keneh pengajian bahwa mabok teh haram, nyana tukang mabok zina teh haram tapi terus bae maling teh kapan haram tapi terus bae menganiaya teh kapan haram tapi terus bae kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama, teu bisa dibuka lawang langit, teu bisa sama sekali. La tufattahu lahum abwabus sama. Cek malaikat aing dititipan ku Gusti Allah roh lu modal kos kieu teu beunang liwat ka luhur. Turunkeun ka handap. Ialah idza urja bi arwahihim ilaiha ba'dal maut. Ketika ditaekeun rohna ka langit sabada maut payuh batu biha ila sijil. Malaikat anu nganterkeun roh tersebut ka luhur langit pertama teu narima otomatis dibawa we langsung ka neraka siji tempat ka ditu berat aing mamawa sia tempat sia kunaon aing dilojokeun ku sia cek malaikat berat aing mamawa sia cicing sia di dinya cak roh ulah waka di dieu lantaran kula tuh candi kubur anterkeun heula ka ditu ka imah loba hayang sagala mah tadi anterkeun tuh kula ge mun nyaho mah lempang sorangan ngan teu nyaho aya karek malaikat teu kudu ngalengkah tak cicing sia neuleuh nyana tuh jasad aing aya nu calangat bae nu mendelik bae kruh kafir teh kos kitu kitu keneh jelema-jelema nu maksiat ka Gusti Allah kunaon aing calangat bae sakieu teh nya ngomong sorangan di pandian langsung beres bawa ke pertengahan langsung dibungkus tetep bae nyana asup ka dinya nu jore nu bagus asup bawa langsung ke kubur mulai ngejoak nyana di jero kubur sebab nyana nyaho bakal disiksa hawa kuburan geus karasa ku nyana kakarak asup ka kubur doang geus panasna luar biasa poekna nu pohara jasa langsung ditatabankeun beres korolak nyana ngajerit sabenerna mah meronta nyana teh wah aing bakal disiksa nyaho jasa panas bos beres iyalah roh anu la tufattahu lahum abwabus datang ka irahanya disiksa datang ka terus di alam barzah teh datang ka kiamat ente eren disiksa dibonggol disiksa dibeulem di jero kuburan teh terus bae disiksa masyaallah karim lu tadina di dunia sesenangan hotel main hotel rencana makan isuk-isuk di Inggris sore-sore di Prancis wah mun di urang mah Jakarta Bandung Surabaya terus-terusan lu
dina transaksi berbagai kota, dina tempat transaksi lain sakada transaksi eta teh untuk melampiaskan hawa nafsuna. Pesen wanita-wanita cantik waktu keur di dunia teh masuk Jakarta, woi aya orang Jepang, hayang orang India tinggal ngebel bae, hayang orang nego sekalipun aya. Terus dari alam dunia na kikituan bae keur mamanehanna nama memang kafir duniana nya nama kafir mah ieu nu iileuneun anu jada jadi pejabat tinggi teras atas tapi yana henteu maelu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, yana jadi gubernur, yana jadi bupati, yana jadi camat, nu teu maelu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim nu aya hanya pelampiasan nafsu jeung nafsuna bae. Ieu hatta tufattahu lahum abwabus sama. Anu tadina di alam duniana terus bae perpajakan teh dilag-lag bae kumanehanana padahal kan eta teh haram. Tapi kan geus aya aturanana ieu mah janagara pasti teu sabodo ieu mah keur carita Al-Qur'anul Karim. Atur Gusti eta mah urusanana urusan dunia, tapi Allah ngajatakeun haram teh kos kitu. Sakadar supaya nyaho wae bahwa pajak teh haram, asal haram. La tufattahu lahum abwabus sama. Modal sia bal dibukakeun lawang langit. Korupsi sia sejadi-jadina asal nyaho wae. Oh, saya balai dekat larang, saya syakir haraya mah. Oh, saya paes ya. La tufattahu lahum abwabus sama. Aisyah daek mana zolim, hai jadi polisi, hai jadi abri, hai jadi pemerintah. Zolim rakyat ku siap peret ku. Hei, syakir kawasan, baik. Oh, siap. Maka aturan-aturan Yahudi jeung Nasrani, oh nu ngalarang, selalu bisa ngalarang. Kiai mana nu ngalarang, ustaz mana nu ngalarang, rakyat mana nu ngalarang. Kerbojeuna sia, kerboga ka kawasan, paes sia. La tufattahu lahum abwabus sama geram modar sia. Ngajelaskeun tah Al-Qur'an. Lain cak aing mah ngan sakadar ngajelaskeun doang. Geram modar sia DPR. Kira modal siap pejabat anu sok ngazolim ka rakyatna paes ya. La tufattahu lahum abwabus. Teu percaya paes ya kuari. Buktikeun Gusti. Sok geura ayo. Mun teu ngaji pan urang teu nyaho. Ku ngaji ge alhamdulillah. Cak DPR kadu ngaji ai pae. Minggu hari paling moal ngaji ulah ngaji sia abeh ulah nyaho, abeh lelem sia disiksana. Deh parang sana tak ke saya parang sana tak. Emang kumaha gitu. Ayo sia bawaan ku sia kiai derean ku sia nu daekeun mah abeh sarwana engke di dituna. Deh parang sana datang deui bae parang sana dah. Ieu sih ada lain lalawara ieu la tufattahu lahum abwabus. Nu mantak guru-guru ngomong lain hiji lain dua keur ngajabat di Indonesia pae masya Allah. Nu mantak Gus Dur mah Gus Dur dasar jelema luhur ketika manehanana di demo tita turun eta teh lamun deuk naik babari jasa saja kasalahan anu jelas mah geus eueuh dijelaskeun lu mantak ansor kabeh nu mantak kabeh tentara dek siap ngabela Gus Dur termasuk 70% polisi ngabela Gus Dur geus puguh banser mah geus puguh pagerdu sama siap untuk membela Gus Dur. Gus Dur dah embung kunaon takut mati cek deuna pae aing jadi presiden kumaha engke tanggung jawab ka Allah ieu ge aing sakieu geus teu kumaha engke ngan pan nyana geus bebeja mun ditanya cak Gus Dur aing mah di jero kuburan siapa nama Gus Dur. Apa pekerjaan? Juru dakwah. Kapan dakwahnya? Melalui jabatan presiden saya dakwah. Berhasil atau enggak? Yang tahu yang satu, kamu jangan tanya-tanya saya. Gus Dur mah bisa kos gitu ya tanya nama. Yang jelas saya adalah juru dakwah, catat oleh kamu. Matanya ada tidak jadi presiden, kesalahan tangga gua kesalahan. Makanya saya mah tidak ada yang dibenci. Soeharto saya tidak benci. Amin Rais tidak. Itu sudah gerak Allah, tidak ada yang dibenci. Saya mau diselamatkan oleh Allah cuman melalui Amin Rais ya kira kos gitu doang kan eta mah di nomor di setting di videokeun jelema nyaho kabeh. Satu-satunya yang menurunkan saya adalah Amin Rais suruhan Amerika, tapi saya tidak benci.
Justru melalui Amin Rais lah saya selamat. Nanti saya di sorga. Takut itu doang teguat aing mah. Aya tungtungan dah. Embungan ya nama selamat ya. Tanda keselamatan anak datang ke kuari berduyun-duyun anu ziarah sanu nitah. Ya kolot urang mah di ditu aya paeh jeung embung batur kita tangga ge embung jarah. Ih, itu ge kiai anu bogohlana hebat gara-gara ka Golkar kuari murid embung jarah. Tapi Gus Dur terus bae. Datang ka geus aya nu sapoe di dinya zarah teu kabagian teu balik teu bisa zarah hadiah di mobil bae. Lain sa mobil 2 mobil puluhan mobil nu hadiah di mobil bae datang ka kuari. Terjadilah pembongkaran lantaran kehujanan. Utuh Gus Dur. Geus dibuktikan ku Gusti Allah. Nu mantak hese nyaritakeunana. Sebab ka Gus Dur mah musuh bae rindueun. Kuari eueuh Gus Dur saha nu bisa mencairkeun? Eueuh nu bisa mencairkeun tentang MPR, tentang DPR, tentang kabinet dan lain sebagainya. Urang ge cangcaya bisa entah henteu isi ngajalankeunana. Lantaran cewek malulu kondebe pagede-gede. Aya nu susuna gede pan eta teh. Waduh, Ki Pudoli mah lain leuleuh banget leuleuh susupan. Teu beres mah. Geus pasti ini bae jeung Haji Pendi sing sabelah yeuh teh tolol. Aduh, teu beres. Ya, bae la tufattahu lahum abwaabus sama. Moal dibukakeun kajen ku kumaha ge nu mantak loba jelema ketika maca Al-Qur'an ngadengekeun kiai nu jadi polisi aing hayang pensiun dini nu jadi PNS aing hayang pensiun dini lah neuk ngaji bae aya loba jasa teh nu kos kitu di Jawa Timur Jawa Tengah termasuk di Banten ge aing hayang pensiun dini inggis jasa besi paeh teu nyaho kapan paeh mah engke paeh keur ngagugulung hukum-hukum Belanda la tufattahu lahum abwaabus sama. Masya Allah. Datang ke akhir hayat di sana, datang ke kiamat. Setelah kiamat wala yadkhulunal jannata fi sammil khiyat wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Engke kiamat sanggeus kiamat diganti taneuh teh eueuh lautan dataran kabeh eueuh gunung eueuh tangkal kayu panon poe hanya sahasta. Idinyalah hararuda digiring melalui amalna masing-masing keleup. Anu paling indah mah lempang teh para mursalin, nu paling indah mah para anbiya, nu paling indah mah para aulia Allah, nu paling indah mah para ulama-ulama solihin. Yauma yas'anuruhum dina poean berangkat lempang ti kuburan masing-masing melalui cahaya ilmuna masing-masing, cahaya ibadahna masing-masing. Pur mursalin manggeus puguh pilihan Allah jelas, anbiya ge kitu keneh para nabiin, iyalah para siddiqin, para syuhada, para solihin, aulia-aulia Allah cararang nya nama eueuh geuneuk maleuk-meuk. Ilmu nu kuari dibikeun ku Gusti Allah dititip ku nyana di ropea rempaneun aya ilmu teh ieu titipan ti Gusti Allah embung nu haram dihalalkeun nu halal diharamkeun jeung teuing jairah ge bakal paeh ieu deuk disampaikeun bae haram-haram halal-halal makruh-makruh sabodo teuing nya nama hiji bae hayang meunang ridho Allah geus sabodo teuing jelema deuk nyerieun deuk henteu teh aya nu kasinggung DPR aya nu kasinggung eta mah pejabat sabodo si aya ngarasa kasinggung mah ieu mah ti Gusti Allah nya nama terus bae sakumaha kareta api ngajek-jek bae justru katarajang ambalayah loba anu parargat loba. Terus di akhiratna engke yauma yas'anuruhum cahaya ilmuna jeung cahaya ibadahna caang. Nah iya nu buang kawarah tadi kafir mah para roek teh nyaho jalan, musyrikin teh nyaho jalan, kafirin musyrikin munafikin kabeh teh nyaho jalan, termasuk jelema-jelema nu maksiat teh nyaho jalan.
nyaho jalan kulantaran teu nyaho jalan atuh nu ti kaler ka kidul nu ti kidul ka kaler nu ti wetan ka kulon ka kulon ti kulon ka wetan watu ambalayahnya ana silitanya di kabar sia kami mah ka kulon heuy lain ka kulon masarna mah tu wetan kulon aing geus si wetan da ka kulon ambalayah watuh nu ti kaler ka kidul nu ti kidul ka kaler cak nu di kaler di ka mana ka masar mah di ditu di kidul aing urang kidul cak nya di kaler cenah aing pan urang kaler masar mah teu nyaho jalan ieu tapi anbiya mah dipanggil ku Gusti Allah mursalin dipanggil sidikin syuhada kitu keneh para aulia-aulia Allah kitu keneh ulama-ulama sholihin anu tanpa pamrih keur di alam duniana cang yauma yasanuruhun cang blak di jalan kapanggih jeung nu ngalamun sia ngalamun Aisyah ieu mah mama kan anu keur teu kagolkar kan henteu mama milu ayo sia milu di dieu milu di dieu tah milu yauma yasanuruhun murid-muridna marilu dina cacaang ilmuna marilu kabeh berangkat ka mahsyar brek datang ieu mah mamanya nu keur asup ka golkar lo bawa mah atoh paingan poek mama sarua ieu ge mama ge poek ieu emang mama teu tobat sia ngomong-ngomong tobat aji urang ka mana aing ge puyeng puguy teu nyaho arah ka mana ieu mama si kerieu ka golkar ulah ngomong ke situ tolol aing keur bingung sia ngomong ke situ tambah bingung aing lain kula ge pan diajak ku mama cak mama cenah engke urang babarengan di akhirat teh ieu ka mana ya pasti ka neraka geus kieu mah sia tah mama golkar aduh nah iyalah datang ka masa para mursalin karena gawa ngadagoan anbiya sidikin syuhada aulia sholihin tararna ulama darariuk di hareup kararieu silih tanya di ditu teh eueuh bae kasusah sebab naon sebab di dunia geus dijelaskeun ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun eueuh sieun eueuh prihatin di dunia jeung di akhirat akur bae di dunia kasihan sugan sieun ka jelema teu sugan sieun ka momonon henteu eta mah cenah ka kuntilanak ya remeng-remeng menyak walisin ka kuntilanak tah kasieun la khaufun alaihim wa lahum yahzanun wah nyampekeun digaekeun teu jelema nu ngadengekeun cacing ngadenge kitu wali mah aing mah jeung cacing ge bisa bae geus pokona mah cacing kernaon maneh tiis cenah cekeun ieu di jero embel budak bari teh nyon embel sia tiis biasa keluar atuh mangga nanya coba ayeuna ka kiai nu ngeridit kiai tiis apa panas can kabayar kreditan panas eleh ku cacing bari ditanya tiis sakieu di embel kiai nu ngeridit panas eleh ku cacing tolol kiai eleh ku cacing blon panas sakieu tuh wali badak jeung sahabat ya jeung jin dakwah teh wali mah jeung hewan ngobrol akur teu masalah sugan aya rempan sugan aya sieun teu aya nah iyalah di akhirat jelema-jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah adigung sombong teu daek nuturkeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim di akhiratna la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat ngabahasakeun lagi pohara supaya kaharti kurang cek Gusti Allah eta jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat aing kafirin munafikin agama-agama di luar agama nu dipikari ku aing termasuk jelema-jelema nu maksiat sementara mah ini bakal diasupkeun ka neraka wala yadkhulunal jannata moal ararasup ka sorga hatta yalijal jamalu hingga onta asup pisamil khiyat dina liang jarum nah
maksudna naon nyontohan ku moal-moal asup ka sorga sakumaha moal asupna onta kalian jarum. Tok geura onta dedetkeun kalian jarum moal asup onta kalian jarum lantaran onta mah gede yang jarum mah leutik. Sakumaha moal asupna onta kalian jarum sia ge ku moal asup ka sorga percis kos onta moal asup kalian jarum. Moal asup ka sorga kajen ku kumaha. Urang lamun ngaji tauhid teh kapankeun nyaritakeun maha kawasa Allah kumaha kakawasaan Allah. Lamun dunia diasupkeun ka jero endog mampu heuntang teu atawa onta asup kalian jarum mampu heuntang teu keur nyaritakeun kudrat Allah atuh mampu Allahumma imma ontana dileutikeun diasupkeun kalian jarum wa imma liang jarumna digedekeun atuh Allah mah maha kawasa eta keur nyaritakeun kakawasaan Allah ngan ieu mah keur carita pas-pasanna onta diasupkeun kalian jarum poal asup sia kajen kukumaha ge dunia diasupkeun ka endog moal bisa komondok puyuh mah leutik. Tapi kuari mah lain soang bae nu endogan jelema ge endogan. Aya bahasa moal aing moal nurut datang ka orai jangjangan sarua tah bahasa. Aing moal nurut ka sia datang ka orai jangjangan moal aing ieu ge sarua. Datang ka onta asup kalian jarum moal nurut aing mah. Ieu teh sarua takos kitu teh sarua. Nah aku mual nah iya guys aku mual asup ka sorga sia datang ka onta asup kalian jarum kurang tak mungkin onta bisa asup kalian jarum sebab onta gede liang jarum lentik iya guys mual mungkin si asup ka sorga sebab sorga mah tempat jelema anu soleh sedangkan siat oleh jelema kafir ku mual-mualna kos mual asupna onta kalian jarum Masya Allah bahasan lapu harajas wahwa gairu mungkin fakazah dulu lamun onta teu mungkin asup kalian jarum leutik kitu kene kafirin musyrikin munafikin moal asup ka surga pasti moal asupna ieu kedahsyatan siksa Allah wa kadzalika seperti kedahsyatan siksa Allah eta lah najzil mujrimin kaulah ngabales ka jelema-jelema daroraka bil kufri dengan kekufuran ari eta mah jelema nu maksiat ka neraka namangan disesih doang diseseh model DPR ka neraka model MPR ka neraka model pejabat ka neraka kunaon cenah kiai kok ka neraka lantaran ngagugulung lain ilmu Al-Qur'an tidinya bae geus wa lam yakum bima anzalallahu faulaika humul khasirun nyana ngagunakeun ngutak-atik hukum teh lain tina Al-Qur'anul Karim geus neraka berarti yakinkeun eta lamun teu yakin eta ente ngagelok berarti kudu yakin neraka berarti pejabat neraka aing mah yakin jasa bakal ka neraka lamun teu tobat je cenah kitu amat emang kitu aing mah kitu bae aing mah geus lamun teu tobat mah cilaka bae mun tobat bisa tuh bisa tobat mah carana tobat mawa sapi sia ka aing aduh eta kiai cenah belian jasa ka Golkar ge disogok komo ieu ka sorga atuh duh ka sorga teu mah sapi-sapi acan mah cenah ya rugi aing atuh udah bener di alam dunia cilaka kawehan diseseh doang ya mah ya lurah pae misalnya mabok adinya na zina adinya na kan neraka tah nah ku malaikat dicekel bukna digubiag gubiag engkenya na bebeja ke malaikat malik gedekan sama warna gedekon ngancul dan ngomong lurah di ada panas ulah ngomong sia keur ieu ge sia jinak teu ngomong halo jangan ulah panas teh sia malaikat panasan deui tambah mana geus lecet cenah kakarek lecet digubiak di war daripada loba gawe aing mending dijejek bae kana war Gusti Allah eta kakarek lurah itu komo bangsa amal dicaritakeun pokokna ya Allah ya Rabbi Gusti kumaha tadi neraka
lahum jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash. Kafirin musyrikin munafikin jelema anu maksiat digejeburkeun ka neraka moal diasupkeun ka surga. Di nerakana diberi penghormatan ku Gusti Allah sakumaha keur di alam dunia. Lamun nyana di dunia masuk hotel keluar hotel mun carita hotel di Jakarta aya nu sapeting 3 juta 5 juta 10 juta 15 juta eta keur carita daerah Jakarta. Di Bandung kitu kene, Surabaya kitu kene. Lamun ka ditu mah ka luar negeri anu sapeting 100 juta aya nu 500 juta sapeting aya nu 500 juta. Kieu cenah mah lamat atuh sia mah jelema susah teu nyawana naon. Mentak sekali-sekali atuh jadi jelema sugih. Emang kumaha itu kok mahal amat? Lain masalah tempatna. Urang datang ka ditu geus dipapageun make Rolls-Royce di lapangan udara ge. Di jero mobilna ge geus eueuh carita panas, asena ge ditanya hayang sakieu leuwih apa dikurangan. Di tukang awewe geus teu make kutang-kutang acan. Aduh, emang kumaha? Emang sia. Paling ka losmen, hareudang. Teu sapira losmen atuh. Itu batur mah datang ka ditu langsung disayagikeun berbagai menu. Besi urang henteu betah menu daerah Indonesia dibere, menu Malaysia dibere, menu Singapura dibere, menu Australia, sadunia menu aya kabeh. Kos kitu, mata kula teu betah harita jadi jelema sugih. Kesel loba aturan. Didinya awewe ambalaya sadunia aya titah milih. Dimerekan disusuna di dia Indonesia, disusu dimerekan di dia Jepang. Oh di dia India, waduh Amerika, Australia, wow udah siapa dengar cerita ti aing we nya helanan lah. Masya Allah, lantak aing teu betah, itu sakos kitu neraka cak aing ngan eta mah keur sugih bae baheula. Dah, emang kumaha itu lalakon eta sahabat atuh eta di hotel eta bow bisnis ge bangsa bisnis lain cara bisnis toge tempe kos cari itu atuh bisnis ge jual beli senjata adnan kasogita nusok didi bisnis ge bisnis minyak berbagai negara-negara bisnis lagi lain bisnis butuh bangsa bisnis batu bara aduh bisnis emas mas tono mutiara Masya Allah orang mah kuari lamun carita batu cincin baik di mingguan nu 1000 nu 2000 ambalaya dipakai kurang saminggu baik di ambean bau bentak batu lagi geus teh nyaho asli teh nyaho sintetis geus nyaho plastik pokoknya menu penting mengkilap baik geus lah lompat orang ke Jakarta tunggu nanti pemainnya datang jol ti Australia jol ti India mawa nyana jamrut India mawa nyana batu Australia mawa nyana batu tiki itu berbagai negara anu ruby asli ruby binur sebetulnya oka ruby binur kan kemudian tuh naon gitu ngaranna sapir oh datang tanya ieu nu leutik ieu 100 juta nu ieu 300 juta nu ieu 500 juta nu ieu 1M nu ieu 2M atuh pan urang mun bisnis kos gitu bogo imah ge doyong imah keur carita bae di Jakarta teh kos kali itu bisnis teh kelas-kelas batu mutiara Masya Allah lain lalagaan mun urang masih kene kurang puas kene we nanti sebentar lagi telepon berbagai negara-negara urang mah tuh paling hebat Kalimantan ya paling hebat batu Garut
ya atuh akur bae hejo cara jamrut atuh lain deui kadarna tapi kan orang geus merasa puas bae Garut ieu waduh luar biasa pohara wah aya deui batu teh ieu batu lode ieu mah hideung keneh ke saminggu bakal hejo angel ternyata tahunan ieu nu kerlep-kerlep ge ieu kali baja aju dibaca ku jelema anu cadel kalina ieu maja teh kos itu teh maya maja ya Allah diproduklah di luar negeri kalimaya Australia kalimaya India jol datang ke orang kaliru orang oh ya kalimaya iya mah India oh iya mah kalimaya oh iya mah Australia iya mah kalimaya iya mah Singapura dibuat sedemikian rupa asli nama di maja Masya Allah kayak sabar karung nyokot sih di ditu hambalaya di maja bawa kurang ka dia aja teting seger lipat terus nyokot lah di luhur jalan tetep mahal nu asli nama kalimaya nu asli nama teh bisa dijual kituan bae tetep bae aya pemain-pemainna datang langsung di Jepang datang langsung di India aya bosna di Jakarta teu meunang diproduksi di Indonesia bawa langsung ke Jepang dibuatlah di Jepang sedemikian rupa dibawa deui ka Jakarta nata tadina meulina nu sagede kieu teh di Jakarta mah di kalimaya di maja paling ge nilaina teh 100.000 200.000 sagede kieu geus diproduksi di Jepang dibaguskeun jadi 500 juta mentok mahal amat kalimaya neangan orang di maja nu mah aja atuh mahal bisa sia mah neangan ka maja deui paling kebo aya di ditu geus kaluar ti Jepang geus kaluar ti India dibuat urang ge moal nyaho nu makena saha tuh nu makena SBY nyana geus kikieuan bae oh ini cenah dari kali gitu bohong nyana makan bagus nu susah bae gembung makan nu jore atuh komonyana nu sugih mun saya mah cenah sederhana cak Jokowi teh podol serok nu susah gembung makan nu jore atuh komonyana eta mah cenah nyana makan nu susah bae ka urang bebejana emang nyana ngaji di mana nu ahli tasawuf gembungeun makan nu jore atuh kitu bae sih ukuranana cenah nyana mah makan nu jore bae aing mah wani aing ka ditu deuleuh ku aing deuleuhkeun bajuna nomor sabaraha hargana kiai bae nu tasawuf embungeun make nu 100 200 eta kiai mun boga mah ka bae ge hayang anu harurung harerang mun boga mah sakieu ge ngaji kok nu teu ngaji Jokowi ira mondokna nya teu kacaritakeun santren janya mah eta mah ka urang bae kos kitu leugeuh ge engke korupsi teh bae atuh lamun nyana bener-bener makan nu jore bae moal korupsi atuh ku ari ge menteri-menteri nanggeus disadiakeun kieu eta teh jangan ladang korupsi ye mah kumaha ieu mah pada urangna bae lah ngomong saya masuk aju kitu ya kemana yang ngaji lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash sakumaha di dunia namanehanana ti hotel ka hotel tinu mewah ka nu mewah tinu megah ka nu megah carita hees teh kudu dihandapna mah make spring bed lagi lain anu sakumaha biasa aya nu aya caian aya nu dikompa aya nu ambul-ambulan di mana asup kadinya teu kadeuleuan jelema panai urang mah asup kadinya hudang nyeri awak atuh pan kasuringan mah lain disetel kasurnya nama oh iya teh panas diiskeun oh iya teh is panaskeun Masya Allah geus diciptakeun sorga di alam dunia jelema nu sarugi man nu mantap ketika jadi gubernur embungeun tina kagubernuran ketika jadi menteri jang cina mah ngan saperiode dang tapi naik deui bae ketika jadi presiden mah komo nomor hiji aya nu saperiode doang ngajueureun moal aya mun bisa mah kuari GSB minta tanda tangan masyarakat hayang jadi presiden deui ku sabab lawan ieu ngeunaheun jasa heesna ge mantap emang urang gitu hees aing di mana hees wah itu kasur tuh ngeunaheun beuh hudang nyeri urang dikitu-kitu ngebul kasur majikan ngomong emang sare didinya bung saya 2 tahun mah tadi poe cek jeung teh paingan teu teas jasa nyeri awak ieu bareng di deuleu tumbi lama lulu aduh budak tumbi geus incuan di dinya
keselangan bata kurang waktu paega atuh sabodoh lah Gusti tapi delekeun bupati dele gubernur dele presiden lu mantaknya ngeunaheun jasa teh ngomong ka rakyat bah pusing saya mikirin rakyat teh podo sero lamun ieu ge pusing sapreda tuh gantian nyuruseun jante berarti kan dibalik pusing aya naon kitu bae sih hese-hese wah cenah kieu ci lain kos kitu kumaha emang kos kitu maka carita kangenahan dunia boga imah di anu boga wih di ngeunah-ngeunah keur carita sare di handap amparana nanggeus nyarita kena di luhur selimut nanggeus luar biasa di neraka ge sarua penghormatan Gusti Allah terhadap kafirin, penghormatan Gusti Allah terhadap musyrikin, penghormatan Gusti Allah terhadap munafikin, penghormatan Gusti Allah terhadap jelema-jelema nu maksiat dikanarakakeun dibere penghormatan kumaha di nerakana lahum min jahannama mihadun tetep ka ahli neraka di neraka jahanam teh aya permadani amparan firas wa min fawqihim ghawash di luhurna aya selimut jang nutupannyana aduh indah jasa Masya Allah cuman ciptaanana Gusti Allah teh horenganan amparan jeung selimut teh minan nau sono aduh tempatna seuneu amparanana seuneu horenganan seliputna ge seuneu berarti nyana make selimut seuneu dikitu-kitu ge ulah pake cak malaikat ieu selimut ayo teu kudu make selimut henteu pake bae penghormatan deuk kumaha coba ayo dihandap kasur pake bae kasur tina seuneu mangkani moal ieu moal make pake cek malaikat malih pake sia udah teu dipake disentak ku malaikat penghormatan siap pake waktu dihandap di amparan di luhur di selimutan make seuneu atau ambalaya awak diborogod ku seuneu teu meunang henteu sebab lamun henteu make selimut nyana terlalu laluasa tapi kan di selimutan makan make seuneu ngeunaheun haneut Masya Allah di amparan make seuneu di luhur make selimut seuneu tempatna ge seuneu nah iyalah wa kadzalika najzil zalimin itulah Gusti Allah mere siksaan mere babalas ka jelema-jelema anu henteu iman kana ayat-ayat yakni ngabohongkeun kana ayat Allah istikbar takabur sombong ya tedek make kana aturan-aturan Allah diasupkeun ka neraka jahanam dihandap di amparan sana di luhur make selimut sana titah dipake bae wa kadzalika kitulah najzil zalimin kaula nu agung ngabales ka jelema-jelema nu buang kawarah zalim waktu di dunia kumaha lamun jelema nu iman cara urang engke di akhiratna kumaha anu tadi dibukakeun pan urang malawang teh langit kahiji geus dipapag langit kadua dipapag langit katilu dipapag lantaran kaambeun ku malaikat pan malaikat mengambe ku ari ge ambean malaikat teh kana roh urang teh kaambe urang lamun sering zikir urang lamun sering maca sholawat urang lamun sering tadarruk ka Gusti Allah kaambe ku malaikat seungit ambean malaikat mah seungit lantaran malaikat mah teu dahar teu nginum teu sare ambeana zikir ngambean kaji penti rada bentuk diambean ku malaikat hangru diambean ku malaikat teh nu sholawat nu zikir seungit mantap begitu datang ka langit kahiji geus dipapag ku malaikat ambean nya geus lain deui seungit model kos kieu anu titah langsung ka luhur langit kadua model kos kieu anu titah langsung ka luhur nah engke kumaha ieu kadituna walladzina amanu